Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu simkuring dipika hormat. Puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadiran Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing ka urang sadaya nikmat kesehatan sareng kesempatan sehingga urang tiasa patepang lawung. Paamprok jongkok patepang ralay dina ieu kesempatan kalawan dina kawilujengan. Sholawat kalik salam mugia tetep dileleurkeun ka urang junjungan urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Teu hilap kalawargana para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman amin. Tepangkeun wastapkeun macilahan megara irawan simkuring ngagem pancen janten panubut catur teu hilap ngaturkeun reuweur nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu karantos kersa kehadiran dina ieu kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan Maulid Nabi. Kukituna supados henteu nyangkolong kana waktos hayu urang sadaya buka ieu sawala ku awasan basmalah sasarengan. Para pangjejer sareng pamilon anu kusimkuring dipika hormat sataacana nincakana acara salajengna supados teu disaha-saha simkuring seja nepangkeun para pangjejer nu bade ngadugikeun ka mandangna. Pangjejer nu kahiji nyata Bapak Ade Panji anu asalna ti Majalengka. Mantena mangrupikeun wali kelas di kelas 11 IPS 2. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Ibu Muminah anu asalna ti Majalengka. Mantena mangrupikeun guru agama di SMA hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya hayu urang rejepkeun kamandangna ti para pangjejer sumangga ka Bapak Ade kanggo ngadugikeun kamandanganna. Kangge pembukaan dina ngebahas acara Maulid Nabi. Hatur nuhun ka Bapak Ade anu tos ngadugikeun kamandangna sae kacida naon topik anu didugikeunana saalitna parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan Maulid Nabi. Kumagi kitu hayu urang lajengkeun wae ieu sawala anu salajengna ka Ibu Muminah dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Muminah anu tos ngadugikeun kamandangna nurutkeun mantena. Nu kahiji, Rasul mangrupakeun tauladan pikeun urang sadaya dina sagala hal. Nu kadua, Kanjeng Rasul dina nyebarkeunana akhlak kanu mulia kalayan ngagaduhan prinsip lain nitah wungkul tapi jeung praktekna. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi ka rengsena parantos ngalaksanekeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara kumaos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbut catur sareng saparakanca neda hapunten anu kasuhun. Bilih aya pariosan cariosan oge parios anu matak teu ngeunah kana mana hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapitur hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.